Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jalma kajajaden. Ayeuna kantun bagian anuka 40 salapananya pamiarsa. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui. Lumayan lila warga Cilanjung jeung lurahna ngagimbung ngumpul ngariung di imahna Kang Husna. Nepi ka antuk nama sarerea aramitan mangsa panon poe geus mimiti mancaran. Upami Jang Aris parantos muli deui mah omatnya pangdugi kenjang hatur nuhun pisan kitu kana bantosanana ceuk urang Cilanjung. Lurah Cilanjung rutret ka nyilam jeung ka Kang Husna. Mangga palurah mangga, insyaallah mungkin didugikeun ka murang kali. Cik Kang Husna anu nembalan teh ari nyilamah timbang unggeut. Geus kitu mah lurah Cilanjung jeung Pak Ulis pating solongkrong ngajak sasalaman ka nyilam jeung ka Kang Husna. Dituturkeun ku nu sejena sarta nu saterusna mah barudal sararea ti eta imah. Nyilam jeung Kang Husna ngajajakeun nepi ka tepas. Engke dina waktosna insyaallah abdi oge bade ngahadiran kana nikahanana Jang Aris ieu teh Jang Husna. Cek lurah Cilanjung sanggeusna nepi ka buruan. Duh, hatur nuhun pisan sateu acan oge palurah, hatur nuhun. Asa diangken abdi teh Pak. Tembal Kang Husna siga nubungan. Bring atuh, geus kitu mah warga Cilanjung jeung lurahna ngabring ninggalkeun imah Kang Husna. Iwal Jang Didin anu teu langsung milu mulang teh malah anteng ngadaharan manggu di tepas imah. Mawa tu manggu Nadin sekalian keur kolot jung bawah. Cek Kang Husna ngareret kanu keur cacaleuhakan ngadahar manggu. Bade Kang bade ngabantum kangge nyaada deui ieu teh Kang. Tembal Jang Didin sumungosom. Kituna teh jadi teu weleh make basa nu hade ari ayeuna mah kaunggal jalma anu umurna aya di saluhureun manehna teh. Nyapek bae da loba ieu manggu mah. Tapi bantuan heula ieu ngabagi-bagi itu ieu nya. Lebar moal kadahar ieu teh bantuan urang bagikeun we ka masyarakat. Cek Kang Husna tutujuk kana pamahanan warga Cilanjung anu nepi ka ngajugrug di patengahan. Siap Kang, siap. Jang Didin haget nyanggupan. Geus kitu mah Jang Didin jeung Kang Husna pak-tipek ngantongan mangrupaning dahareun anu rek dibagikeun. Moal cios ieu teh ka sawahna Kang? Tanya nyilam kanu jadi salakina mangsa ngabebes-bebeskeun jengkol jeung kacang panjang. Isukan diwe geus beurang teuing ayeuna mah. Ari buruhan kangge Jang Uus teh kumaha atuh Kang? Buruhan naon ceuk? Jang Didin nyelang wangkongan. Panjang Uus teh mantuan ngagarap sawah Din. Oh, ari kitu Uus nu mana teh eta teh ceuk? Eta budakna Ceu Imas. Karunya teu nyaho di rupa bapa budak eta mah. Da basa keur dina jero kandungan teh bapana teh geus maot. Nya diajakan gawe weh ku bapana si Aris teh. Oh, apal atuh Didin oge eta mah ceuk. Engke we atuh ku Didin urang jajabkeun atau disanggakeun. Sakantenan bari masihkeun ieu ka mana si Uus. Cek Jang Didin, kituna teh bari tutunjuk kana rupaning dahareun anu geus meunang ngawadahan. Nya syukur atuh ari daek mah Din, ieu duitna nya tah. Ieu mah keur manehnya disirek meuli udud. Tah bener kitu we Din, sok tah ampihan. Sok sanajan asal nama kekepehan. Tapi sanggeusna terus-terusan dipaksa mah Jang Didin daekeun narima kana pamuruh keur meuli ududna. Sanggeus sagala rupana rengse di wadahan. Jang Didin jeung Kang Husna angkaribung
ngabagi-bagikeun dahar. Ari nyi lama teu pipilueun da loba uruseun, nyatana kudu meresan jeung ngumbahan wawadahan urut nyuguhan sema. Waduh, meuni sagala rupa atuh ieu teh Jang, aya manggu sagala ieu teh deui. Duh, ceuk bapana Nyi Adah mangsa Jang Didin ngabagikeun babawaanana anu panungtungan. Seueur anu ngintunanana Pak, lebar saur Kang Usna teh moal katuang sadayana cenah Pak. Tembal Jang Didin bari jeung ngabapakeun sagala ayeuna mah ka bapana Nyi Adah teh. Baru kitu. Kitunya ari ka jalema anu loba mangpaatna mah sok loba anu resepeun. Oh nya, sare di dieu we nya Jang. Engke peuting rek diayakeun tahlilan ieu teh, ambe aya nu mantuan ngabagikeun berkatna nya. Tahlilan. Tahlilan dina raraga naon ieu teh Pak? Tahlilan hawalan aki. Nyaa, bade hawalan aki ramana Bapak? Nyi Adah ngilumairan. Oh, nya mangga tuh ari kitu mah. Nanging abdi bade wangsul heula ieu teh, da kada wawartos heula ka emas sareng ka Bapa bilih deudeupun. Nya pek bae, tapi moal waka dibahanan nya ayeuna mah da keur popolah keneh ieu teh can bareres. Ah, sawios Pak, teu kada repot-repot. Geus kitu mah gancang bae, Jang Didin mulang heula ka lembur Cilanjung. Bade ngajingjing manggu anu pamere ti Kang Husna teh. Bapak keur ngalajukut mah? Tanya Jang Didin sanepina ka tepas imah. Kata terusan si Bapak mah asup angin sigana mah Din. Ari eta mah naon Din? Tembal indung Jang Didin anu harita keur misa-misakeun bangsal tina beas anu diwadahan kana nyiru. Jang Didin teu nembalan, sok jingjingan teh ditunda di hareupeun indungna. Geus kitu mah gura-giru bae Jang Didin muru ka kamar bapana. Nalika nepi ka kamar, bre nyawe di jero kamar kasampak bapana keur ngaringkuk di bulan ku sarung. Siga anu tiris kacida ka tempona teh, beungeutna oge ka tembongna kusem kurang cahayaan. Oh, Pak, tos dikerok tah can Pak? Tanya Jang Didin, kituna teh bari ngusapan sirah bapana siga anu nyaheun pisan. Geus tadi ku indung maneh. Tos ngaleut wedang jahe teh can Pak? Geus deui. Can waktuna cager we meureun ieu mah Din, duh meuni dungdeng ieu sirah. Jang Didin salila-lila diuk dina tungtung dipan, ngadonungguan bapana bari ngecetan leungeun jeung sirah bapana sabisa-bisa. Mangsa kadenge sora bedug diunggal tajug. Jang Didin gura-giru mandi heula, sarta nu saterusna mah ngalakonan salat lohor di kamarna. Sareng sena salat, Jang Didin ngeureuyeuh ngawiridkeun kalimah anu pamere ti Jang Aris teh. Biki husue ka tempona enggoning wiridanana teh. War sanggeus aya kana sabaraha kadapanana wiridan, karasa ku Jang Didin asa aya nu muter dina luhureun embun-embunanana. Tapi teu dipalire, jongjon bae Jang Didin neruskeun wiridanana. Anu saterusna mah eta hawa anu cikene karasa muter dina luhureun embun-embunanan teh. Karasa asup mebes kan awakna. Nepi ka tembong rada ngageter awak Jang Didin teh. Mangpaatkeun nya pake ngubaran Bapa hidup. Pek grapake. Aki Mahrido da mata kitu oge geus jadi hak hidup eta mah jalu. Gebeg korejat. Jang Didin nepi ka ngagebeg sarta langsung ngorejat. Maksa ngadenge suara aki-aki anu cikene nyarita. Kalayan asa ditompokeun pisan kana ceulina. Astagfirullahalazim, nya naon tadinya? Suara saha? Jang Didin ngusapan beungeutna anu dumadakan sepapias lir taya getihan. Kakarak ngalaman harita perkara nu sarupa kitu sigana mah. Pikeun sababaraha jongjongan mah, Jang Didin ngadon hulang-hulang di kamarna. Siga nu keur mikiran kana kekecapan seorang aki-aki anu cikeneh ngomong ka dirina. Nah nya kitu. Harewos anu bieu teh bener, tapi kumaha cara make na deui nya?
gerendeng najang Didin kitu nate bari jeung masih kene semu hulang-hulang sanggeus aya kana sabaraha kadapanana tina hulang-hulang jung Jang Didin nangtung koloyor ngoloyor karohangan dapur ngadon nyokot cai tiis kana cangkir koloyor geus kitu mah Jang Didin ngoloyor ka kamar deui gek diuksila dina sajadah anu masih kene ngampar cai anu dina cangkir teh disanghareupan dicekal kedua leungeunna Bismillahirrahmanirrahim kalayan ngawiridkeun kalimah anu pamere ti Jang Aris teh dina sajeroning hatena Jang Didin neuteuk eta cai munajat heula jalu sangkan eta cai dijadikeun ubar ku Gusti buleudkeun tekad oge kayakinan niatkeun jeung puseurkeun ngajadikeun eta cai jadi ubar hakikat ti nu maha kawasa sarehat mah ngan ukur ngadoa so hadorohan heula jeung munajatan kasep rada ngagebeg Jang Didin oge mangsa ngadenge deui sora aki-aki anu ngomong kitu ka dirina teh tapi ari ayeuna mah henteu nepi ka ngarenjag siga samemehna sanggeus memener silana batin Jang Didin mimiti ngecerit ka nu maha kawasa sakumaha tujuan anu jadi pamaksudanana tekad jeung paniatan dibuleudkeun ngajadikeun eta cai sangkan jadi ubar pikeun jadi bapana buluk-buk teu lila antarana cai anu keur disanghareupan ku Jang Didin teh ngadadaku buluk-bukan siga nu ngagolak rada bengong Jang Didin oge siga nu teu percaya kana tetenjoana sorangan tapi tekungsi pegat tina ngawiridkeun kalimah anu keur dibaca dina sajeroning hatena sanggeus Jang Didin mungkas wiridanana cai anu dina cangkir teh dumadakan siga sasari deui henteu bebuluk bukan siga samemehna alhamdulillah mugi awe dijantenkeun landong kangge pun bapa ieu cai teh Gusti aki bade sawe salira hatur nuhun pisannya kana bimbingan aki gerendengna Jang Didin kituna teh bari ngaliuk ka mana boa jung koloyor geus kituna Jang Didin ngoloyor muru ka kamar bapana Pak heula Pak kalayan sora nu halon Jang Didin ngasongkeun cai kana jadi bapana ih geus nginum bapa mah Din geus nginum bisi beser nginum wae mah cek bapana Jang Didin rada muringis ih ieu mah cai tambah Pak ngaratiis cai tambah ti saha Sardin ti kisung aya Pak temal Jang Didin sakeunana pengomong deui geus kitu mah bapana maksakeun di gap legu sanggeus nampanan cangkir mah bapana Jang Didin nginum eta cai nepi ka beakna Jang Didin mah timbang nempokeun Masya Allah cek bapana Jang Didin rungah-ringah aya naon tah langsung cager geuningan Din asadak dumadakan jag-jag kieu jawab teh nyunaheun geuning Din Jang Didin nepi ka bengong siga nu teu percaya nempo bapana nu langsung babatekan awakna bener nu bieu teh cai ti Kisuheb Didin tetepan bapana Jang Didin siga nu cangcaya Jang Didin timbang nimbalan ku unggeuk sok sanajan dina hatena mah sama sakali teu percaya kana jawaban tinu jadi anakna Jang Didin timbang nimbalan ku unggeuk sok sanajan dina hatena mah sama sakali teu percaya kana jawaban tinu jadi anakna tapi bapana Jang Didin teu kungsi loba tatanya Pak Didin mah bade mondok di Jatilindunya Pak cek Jang Didin bari neuteuk bapana rek sare di saha Din panjang arisna oge keur masantren cenah keur di imahna di Bumina Nyi Adah Pak tapi ramana nya tadi ramana Nyi Adah teh miwara ngawangi
supados aya nu ngabantosan acara tahlilan haul akina saurna teh Pak. Tahlilan naon? Ih, tahlilan haul akina nya ada. Oh, nyapek bae ari kitu mah. Hampura we kitu, Bapak mah moal bisa ka ditu. Da si mah baturna. Muhun teu sawios-wios Pak. Geus kitu mah Jang Didin ngawayor deui ka kamarna. Bapana Jang Didin oge gancang hudang sarta gura-giru nyampeurkeun pamajikanana anu harita keur pak-pikpak di ruangan dapur. Bapana Jang Didin ngadon kalecok ngawangkongkeun kayan awakna anu dak dumadakan jag-jag deui sanggeusna nginum cai tambak pameret menjadi anakna. Para wargi sadayana gancangna carita kocapkeun wanci peutingna di imahna Mang Lili nya di imah bapana Nyi Adah. Sanggeus salat isya teh geus loba warga anu datang nepi ka pinuh ka tepas imah. Aya acara tahlilan teh sigana mah. Lurah Asep jeung Kang Husna oge araya di dinya. Siga umumna dina acara tahlilan dahareun ngabarak di patengahan. Anu ditepas mah di piringan dahareunana teh. Tapi dijagrageun jeung nyiru-nyiruna anu eusina opak ranginang kue bugis cuhcur jeung sajabana. Wajid ulen oge nepi ka aya sabaraha rupa. Jang Didin bulak-balik nyuguhan anu daratang. Udud keur hadirin anu ditarepas mah Jang Didin modok tina pesakna sorangan. Sareng sena tahlilan puluhan warga meh bareng barudal. Kalayan paroman anu katembongna baru ngapisan sabab ngaceringjing pipiti pikeun ngabagjakeun kula wargana sewang-sewangan. Lurah Asep jeung sababaraha inohong lembur anu teu langsung ngarulang teh malah ngawarangkong heula bari pating kelepusnya resep udud siga narima pisan. Jang Didin oge milu ngariung harita teh. Ari Nyi Adah jeung indungna mah pak-pikpak meresan wawadahan. Teu nyangka jahat-jahat teuing nya si Tina budak juragan Ramli teh. Cek saurang inohong lembur anu tayona mah dina eta riungan teh keur ngawangkongkeun perkara kajadian di lembur Cilanjung. Nya untung we aya Jang Didin anu pangmentakeun ubar ka Jang Aris pikeun puluhan warga nu katenung eta teh ki. Nu aya dina eta riungan kabehna reuteup ka Jang Didin. Mang Lili mah siga anu reus katampona teh peda calon minantuna seutik gedena geus neuneun jasa ka jalma rea. Sok sanajan bari lain sacara langsung anu ngubaranana. Geus puguh ari Lurah Asep mah nepi ka dangah da pimantuna pisan anu keur pada maruji ku jalma-jalma nu harita keur araya di eta riungan teh. Geuning nyaho Jang Aris bisa ngubaran Jang Didin. Nyaun di mana eta teh Jang? Tanyana salah seorang inohong lembur. Ah nyobian we ki pan biasana ari jalmi nu nyangking pangaweruh sarupi kitu mah sok sareng nyangking ilmu kangge ngaladonganana. Kalerasan we deui pedah karencangan ki. Bener pisan Jang bener. Nya Jang Lurah asa tara nempuan Neng Yasmin ayeuna mah naka mana ari budak teh Jang Lurah. Salah saurang di antara nu keur ngariung neuteuk Lurah Asep bari mengkolkeun wangkongan. Aya Pak nuju dipingit we tara kaluar ti lorompok. Oh keur dipingit palingan atuh tara nempoan. Wangkongan di imahna kolot Nyi Adah lumangsung lumayan lilana nepi ka antuk nama sararea barudal alatan geus peuting teuing. Wanci peuting beuki nyedak ka tengah peuting. Kayan lembur geus sepi jempling. Dina mangsa harita kalayan kacaangan ku cahaya bulan anu moal lila deui manjing kana mangsa purnama. Di tapal wates lembur Jatilinduh katempo pating curingkang dua jirim jalma anu beuki lila beuki mubus asup ka jero lembur Jatilinduh. Tetela eta dua jirim jalma teh tayalian si Ajo jeung si Purut
baladna nyitina katembong si Purut mah memawa kompan leutik geus aya kompan siga nama dina zaman harita oge sok sanajan tacan loba anu makena kabelah dieu mun teu salama euy jalan teh imah si Aris teh euy bener teu Purut tanya si Ajo mangsa ngarandag heula kituna teh bari nuduhkeun jalan anu rek disorangna heueuh kadinya bener rek dipodaran heula jelemana atawa rek diduruk sakalian jeung imahna ari langsung diduruk imahna mah bisi kaburu gujrud euy jeung bisi teu modar jelemana mending oge podaran heula we jelemana kakarek duruk imahna bener oge ayo curelat cung geus kitu mah si Ajo jeung si Purut pating cerelat neruskeun lalampahanana nepi ka antukna mah duanana aranjog kaburuan imahna Kang Husna nu belah mana kamarna ieu teh Jo si Purut ngareret ka si Ajo anu jandelana deukeut kanang domba mun teu salama euy geus kitu mah gura-giru bae si Ajo jeung si Purut pating koreleng ka pipir imah sok cokel jandelana cokel si Ajo harewosan si Purut tibang hunggeut sanggeusna ngasongkeun heula kompan leutik ka si Ajo gura-giru bae si Purut mesat bedogna saratan saterusna mah teh sirikna nahan ambekan kekatayepan ngadeuketan jandela kamar si Ajo tibang nempokeun mangsa si Purut geus mimiti nyokel jandela teh narek naon marane bebel gebeg si Ajo jeung si Purut nepi ka pohara ngararenjagna mangsa kagerwahkeun ku hiji sora meh barang duanana pating laliuk kana datangna sora si tagos beureum euy ceuk si Ajo ngareret ka si Purut mangsa dihareupeunana ka tembong aya saurang lalaki anu keur ngajegah kalayan peungeutna anu kahalangan ku tergos kelirbeun dumadakan sarepak beungeut si Ajo jeung si Purut oge tayona mah geus nyaho kana kamampuan si tergos hideung kamampuan si tergos beureum anu harita keur ngacegah di hareupeunana rek naon maneh koplok ngada ngajaran tuh di tukang rumah batur geuning tanyana si tergos beureum kituna teh bari diparengan ku tutunjuk sagala curelat cung kalayan teu kungsi nimbalan heula kana pananya si tergos beureum langsung bae si Ajo mah mangpret ninggalkeun eta patempatan dituturkeun ku si Purut nu jadi baladna si tergos beureum unggut-unggutan sarta saterusna mah gura-giru bae ngakedik ninggalkeun eta patempatan teu lila antarana sanggeusna si tergos beureum rada jauh ninggalkeun eta patempatan Kang Husna jeung nyilam pating kurunyung ka tepas imah sarta lungalengo nempoan kayaan di sakurilingeun eta imah kalayan siga anu pinuh kurasa kapanasaran Kang Husna turun ti tepas sarta saterusna mah mariksa kayaan di pipir imah nalika geus dipariksa tapi da eueuh sasaha domba-domba nu kiwari kandangna geus dilegaan oge teu kaliwat di tempoan jejeg araya kabeh domba oge eueuh nu leungit ari geus puguh eueuh sasaha atawa eueuh anu leungit mah gura-giru bae Kang Husna nyamperkeun deui pamajikanana anu ngadaguan di tepas imah tapi dina kayaan keur kitu waktosna insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.